A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad husiru min qatlihim al-Hajjaj. Dan teman-teman dan kebahagia kabeh min qatlihim saking mata ini kabeh al-Hajjaj ing Raja Hajjaj. Bahwa jadu maka nemu ya kabeh miatan wa isina ing 120 alfanasin 1000 awak-awakan wa bi jumlati. Jalan kalawan sejumlah anane faqad qabala Banu Umayyah wasiat Rasulullah, maka teman-teman banding siapa Banu Umayyah ing wasiat kangjeng Rasulullah sallallahu ala ahli baiti ing atase ahli bait kangjeng Rasulullah bil mukhalafah kalawan nyulayani wal uquqilan nyentak lan bendu atau nyentak fasabaku maka ucurkan ya kabeh di maungi birang-birang getihe ya ahli baitihi wa akhadulan pada ngalap ya kabeh amwalau ing birang-birang hartane ya ahli baitihi wa sabulan pada ngamesuh ya kabeh saung ing birang-birang wadon ya ahli baiti wa sarulan pada ngaboyong ya kabeh sawarahum ing birang-birang cilik ya ahli baiti wa qarabu lan pada ngarusak ya kabeh diarang ing birang-birang desane ya ahli baiti wajahadu atau umah ya ahli baiti desa ahli baiti zarwa wajahadulan pada angasa kabeh syarafahum hinggang mulyani ahli baiti wa fadlahum lan unggul ya ahli baiti sabahulama hingga wanangkan ya kabeh lanahum ing alanate kabeh wa sabahum lan ngaboyonge ya lanahum ing alanate ahli baiti wa sabahum lan ngaboyonge ahli baiti fa qalahu maka nyulayaannya kabeh Rasulullah ingkang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwasiati ing dalam wasiat kanjeng Rasulullah wa qabalulan pada ngabending ya kabeh ingkang yang sobinaki dikasihi kalawan ngabubar persediaan kanjeng Rasulullah wa amniati hilan kang den arep-arep dening Rasulullah tekan den sejadah ing Rasulullah salah qadlahum maka adu kawiranganane ya kabeh iza waqafutat kalakan degi akabe baina yadayhi dalam antareping Allah yaumul kiamat ing dalam dina kiamat lubuna min syafa'ah lan yupri akabe min saking kangjeng Rasulullah syafa'ata ing pitulung wa ya fadhihawan kama melehe kabeh yauma yuraduna ing dalam dina den berdoakeun ya kabeh alaihi ing atase alaihi ing atase kangjeng Rasul bizalika yaum ing dalam mangkon dina lazim kang agung fala haula wala quwata illa billahil ali azim maka ora nadai iku maujudan ora kekuatan iku maujud angin Allah kang maha luhur tur kang maha agung nyaritakeun perusak di kalangan Quraisy yakni urang Arab anu bertahta urang Arab anu palalinter di golongan Quraisy manehananalah anu bakal ngerusak tatanan-tatanan agama nu aya di berbagai negara. Ternyata barang diselidik kamari geus dicaritakeun ieu adalah di golongan Bani Umayyah. Qad usiru eta kabeh parantos kitu di naon ngaranna ditata dengan rapih, dikumpulkan, dihitung, manehanana ia membuat kekuatan, membuat benteng, manehanana membunuh Raja Hajjaj anu luar biasa adilna dibunuh di perangan terus sehingga terjadilah peperangan anu dahsyat, maka peperangan eta itu menewaskan 120.000. Masya Allah. Luar biasa. Dahsyatna. Kaum UG5 anu ngerusak. Bin jumlati kesimpulanana manehanana ieu kabandingan Banu Umayyah ngabandingan kana wasiat Kangjeng Rasul. Artina wasiat Kangjeng Rasul teh dek dikasamping-sampingkeun. Naon wasiat terhadap ahli-ahli bait na ieu adalah dek disulayaan. Dek dihancurkan. Ulah aya. Datang kakuari terus baik saya bahasa perlu dikaji kembali coba rawi Bukhari Masya Allah jelema nu teu boga otak luar biasa. Jadi Imam Bukhari andai kata Quran tidak ada cukup dengan Bukhari lantaran eta teh geus menang nyurtil lagi geus diakui dunia
Tetapi kuari bae jelema dek ngaburkeun, tapi tetep bae teu mudah, ngana teh bae kubran. Bandingkeun urang jeung perawi aya naonan urang. Eta teh pan para sahabat Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kok teu mikir urang geus datang ka mana berjuang urang sapira urang mah sakola di universitas terus meneliti encan pernah berjuang geus nyalahkeun batur mah memperjuangkeun agama muhajirin di Mekah ka Madinah nyalametkeun agama ngabela agama jeung Kangjeng Nabi ninggalkeun imah tangga pamajikan anak harta tumpah darah tinggalkeun nu dideuleuh saeutik-eutik acang agama Allah nu dibawa ku Kangjeng Nabi urang geus pernah datang ka begitu datang ke Madinah ngahiji jeung Ansor kemudian berjual jeung Kangjeng Nabi per menit per hari nanyakeun iraha perang nu dideuleuh nyawa tarohanana ngaluhurkeun agama Allah. Hai urang geus pernah naon jang ngaluhurkeun agama Allah. Di titah masantren ge geus arerembung, titah ngaji saminggu 2 jam ge geus kukulisikan bae. Teu kumaha iraha ieu, titah ngabangun masjid ge geus nyayomkeun bae ka batur gara barangun bae ke aing mah pandeuri bae. Sugih tinggal sugih endeu datang ka mana ngabandingkeun urang jeung para sahabat. Datang ke mana perjuangan orang lamun Gus Dur per detik, per menit dan per hari tidak pernah kitu soong dari itu rencana-rencana untuk membangun bangsa negara dan agama nu mantap nya ieu ndek dijuluki pahlawan nasional lantaran per hari jeung per detik terus berpikir ai urang naon perjuangan urang teh datang ke mana ngaji urang mah diondang teu make cau teu jalan teu make amplop teu jalan aya duit daleutik diomongkeun apa nu kitu nu berjuang teh nu kumaha nu berjuang teh tah coba datang ka mana urang teh berjuang teh harta urang geus datang ka mana diperjuangkeun nyawa urang geus datang ka mana diperjuangkeun geus kajeun tah mah geus keur ararete peuting hudang peuting jam 2 geus datang ka mana perjuangan urang udang kieu tunduk reup deui. Deres mun ngisang teu ngisang. Ya Allah ya Rabb. Anu mau botol ka kamar panah diaki. Pada tadi ngisang di mana eta kos kitu. Tak eta teh berjuang boro-boro ngembangkeun agama jang sorangan ge geus hese. Geus ente nyaho reup jam 7. Udang jam 7 isuk-isuk. Eta pan pohara eta. Naon diperjuangkeun eta kutang koreksi eta. Ayo kuari nek nyarekan sahabat Masya Allah buka bina-bina ge satu urang mah sabulan satahun sakali ngagungkeun Kangjeng Nabi ngomongkeun para sahabat nyaritakeun peperangan sahabat supaya urang cinta ka para sahabat intina cinta ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanamkeun eta ka anak urang ka incu urang ceng ju urang muludan maksudna muludan teh lain berkat ceng ade berkat teman-teman nomor hiji ceng nya muludan ieu muludan teh nyaritakeun kelahiran Kangjeng Nabi hayu tanamkeun ka anak incu urang komo kuari mah disagedengin urang teh loba Kristen loba Katolik loba agama-agama lain kajen teh ku Muhammadiyah diulah-ulah ge jang ngaji urang unggal poe tilok kaji sebulan sekali tentang Kangjeng Nabi henteu atuh satahun sakali ngan kiaina atuh ulah kaluar teh nyaritakeun Kangjeng Nabi imah Kangjeng eta mah kiaina diundang muludan nyaritakeun acak-acak eta kiaina paul deui jadi emang geus lain perjuangan emang kasar itu mah ta ieu geus datang ka mana urang memperjuangkeun agama jalamun ku urang ditelaah terus diamati agama teh atuh nanaon komo di akhir zaman kieu loba karempan loba kasieun batur nyaritakeun agama teh mantap kudu make cara yakni kudu make siasat dari takeun agama di akhir zaman sebab naon atuh busuhna teh lain di luar agama di sajero agama ge musuh jeung musuh kerusakan anu luar biasa wali-wali nanamkeun tatanan akhlak anu luar biasa di urang di Banten ayana Syekh Maulana Hasanuddin diteruskeun terus ku penerus perusahaan datang ke Syekh Asnawi dan ka Kiwari Banten beda jeung sejen tatananna rapi sanajan teu masantren tapi bajuna rapi
Mundek sholatnya teu wanian bae make baju pendek. Banten mah kos gitu, tetep bae make baju panjang. Lamun mundek Jumat sanajan bodoh Ki Haji make jubah bae. Mata kapanggih bae ku batur pajar kiai atunya na dicium tangan terus bae. Geus bodoh basia bae pokona. Eta jelema dia asal make jubah bae kan kiai cenah. Aja nya dicium tangan dibulak-balik dae. Ketika henteu teh pon teu dibulak-balik. Kita di Banten mah rapi. Tah, eta tatanan Banten beda jeung tatanan Sejen. Di Sejen mah di Sejen, Jumat make baju kaos, make naon, daek bae. Banten teh. Eta teh ulah asanang urang. Berarti Syekh Maulana Hasanuddin nanamkeun akhlakul karimah di Banten teh beda jeung nu Sejen. Istimewa berarti. Diteruskan ku para kiai-kiai kena asa teu ngeunaheun bae salat Jumat make kaos di Banten. Tapi dah urang ka Bandung bebas. Bae urang ka Surabaya ka bebas, masalah. Artina ngan di Banten doang, aya beda ka di Banten. Eta teh luar biasa penanaman model kos kitu. Mentak pernah aya pernah aya mubalik nyarita jeung kula harita ceramah muludan cek nya itu katanya di Banten mah kenapa suka pakai jubah aja? Tidak usah, ceknya cukup pakai batik aja udah, ceknya teh. Sebab nyana ngomongna kos kieu kalau pakai jubah kemudian enggak pakai celana itu nanti kelihatan ngongkong ceknya nya. Tolol sia dengekeun sia aing ngomong sia. Ulah kebalik sia. Diancam ku aing sia. Hadena nyana ti heula aing pandeuri. Awas sia mun balik, awas sia burut sia ku aing. Dengekeun kula dibahas nya nah hampura cenah kieu. Iya ka apa teh kurang. Sembarangan sia nu geus bagus-bagus jeung dirusak. Neuk nu rusak baguskeun ku sia, lainnya rusak nu geus bagus. Kudu ditahan supaya rapi teh hese, nu geus rapi dirusak ku sia. Dengekeun omongan aing ku sia aing henteu jeung sia. Nya geter-geter nya nah. Bodoh aing mah teu wau ieu aing mah ka sia. Dek soan nya cek cenah sok dipanggil ku Soeharto saya suka ngaji. Aing mah teu neuleus sia di aji ngajari Soeharto. Oh, leuwih si Soeharto ge jengjing ge sapodo. Tapi ngarusak tatanan Banten awas ya. Nah, iya, istimewa di Banten mah gugu. Ye, aki-aki ge lamun deuk ka masjid teh make bajuna rapi. Coba di Jawa. Cetok dipake. Cek orang Jawa jangan henteu. Endak, maksudna Jawa bae aing. Atina rapi Banten mah. Nah iya sembarangan ngarusak tatanan Banten. Masya Allah. Ese gos kitu teh. Nah lain daerah, lain akhlak nu ditanamkeunana. Kitulah Syekh Maulana Hasanuddin menanamkan akhlakul karimah baheula. Datang ka kuari. Istimewa di Banten mah. Tingali di sejarahna. Lamun urang ka Belanda ningali sejarah Banten. Dia di sejarah Banten paling unik Banten maka jen kukumaha ge. Ngan istimewana Banten elmuna henteu meunang nyebrang ti nya ka Cikande ka dieu. Asal di ditu nu gagah nyebrang bae ka Cikande. Laeh datang ka dieu. Mantak lamun gelut jeung urang benteng, eleh ku urang benteng. Sing ade urang Banten ulah tulak cangking di benteng. Benteng teh Tangerang. Awas urang Tangerang teh. Cenah kiai coba kiai dijajal ulah main jajal-jajal. Geus kitu bae sejarahna Cirebon asup ka Banten ilmu Banten asup ka Cirebon Mancak kaleehan eta diteangan pamatianana di mana supaya ulah mati. Aya carana. Kumaha teh carana? Ngider ulah ngaliwatan eta. Masyaallah, nah itu mah ilmu kadugalan aya carana tetep baik ku ahli-ahlina. Nah iyalah dek ngarusak wasiat Banu Umayyah wasiat Kangjeng Rasulullah terhadap ahli baitna. Disulayaan kunyana dibongkar kunyana dibenduan ku manehanana sehingga nyana ngayakeun peperangan sapaku dimahum terhadap ahli bait keluarga Kangjeng Nabi, rampok harta keluarga Kangjeng Nabi. Boyong keluarga Kangjeng Nabi, berikut wanita-wanitana, tawan, nula leutikna, rusak imahna, daerahna, kemudian maraluyana, itu dianggeskeun, nu unggul-unggulna dibeakeun sehingga laknat terjadilah terhadap ahli bait Kangjeng Nabi.
Layanlah kabeh ka Kangjeng Rasul dina wasiatna terhadap ahli baitna dibongkar ku manehanana dianggeuskeun naon tujuan Kangjeng Nabi untuk mengislamkan seluruh dunia putus-putuskeun ku manehanana. Deuh luar biasa wirangna jaga di akhirat. Jelema nu kitu di mana engke nararangtung payeuneun Gusti minta panyalindungan jeung minta syafaat. Duh ya fadihahut isin ka memelehna manehanana dina poean jawaduna alaihi bizalikal yaud kabeh muntayang ka Kangjeng Nabi sedengkeun nyana geus ngarusak tatanan Kangjeng Nabi, ngarusak ahli bait Kangjeng Nabi, keluarga Kangjeng Nabi, ngarusak pejuang-pejuang Kangjeng Nabi, nyana deuk muntayang ka Kangjeng Nabi isin sedengkeun nu dipake pamuntayanganna Kangjeng Nabi. Nah iyalah jaga di akhirat ketika yuraduna alaihi dzalikal yaum adzim nanaonan nya nama isin wirang nu mantak wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Urang lamun nyaritakeun sejarah Irak bae ilmu Islam teh dipikeun kabeh ka bangawan nih di ditu di Afrika dipikeun kabeh ieu luar biasa dipararikeun kitab-kitab nu baraheula teh cuman Allah subhanahu wa ta'ala belum menghendaki hilang. Tetap baik. Terus kemana-mana. Mentake cara Gus Dur eta kuari dek dipakai di berbagai negara. Dek dipakai. Malah orang mah encan aya rencana dek niru. Di luar negeri mah dek niru. Artinya loba pastor masuk Islam. Loba kardinal masuk Islam dengan cara Gus Dur. Gus Dur mah ngaji di gereja. Orang mah ngaji. Saya ngaji. Di majelis geus Mbah Embu, di masjid geus Mbah Embu, di kantor Mbah Embu. Gus Dur mah ngaji di gereja. Ternyata Gus Dur masuk gereja itu ya lain naon deuk ngaji. Ngebahas tentang Islam, ngebahas tentang Kristen, ngebahas tentang agama-agama di dalam gereja. Nyana siap untuk dipertanyakan. Maka loba nu kandas pertanyaan-pertanyaanna setelah dijawab ku Gus Dur, mulailah Gus Dur dirangkul. Masuk kelenteng Gus Dur mah. Ngaji, salat ada di kelenteng. Allahu Akbar. Nanti ditanya, kok sholat di sini? Islam di mana saja boleh sholat, tapi Anda nggak boleh sholat di masjid. Gus Dur eta, masya Allah. Nah iyalah lamun kurang ditaliti, kuari pohara luar biasa dakwah di gereja, kurang mah dakwah di deket gereja ge Mbak Bu. Nya nama asup ke gereja. Engke bakal timbul loba nu arasuk Islam akibat Gus Dur ngaji di gereja-gereja. Lain sakadar di gereja Indonesia di luar negeri. Mantap kepulangan Gus Dur waktu eta kepulangan Gus tahun 99, nah iya ke Indonesia dikhawatirkan ku NU jeung para kiai mau bagaimana sebab lalakonnya di luar negeri asup ke gereja malulu. Begitu masuk Indonesia langsung nyekel NU nya, iyalah sangat dikhawatirkan. Loba nu keluar ti Gus Dur. Tapi ternyata dampaknya selalu positif. Ararimplut deui ka Gus Dur. 15 tahun nyekel NU betapa suksesna lain di dalam negeri tapi di luar negeri pohara. Nah iyalah dakwahnya dek nyatukeun dek ngembangkeun agama Islam ku caranya dengan cara kontroversial anu luar biasa. Di satu sisi anu dek ngembangkeun teu nyaho cara kandas. Di satu sisi emang dek ngahancurkeun agama luar biasa. Timimiti zaman sahabat tabiin atba tabiin datang ka kuari penghancur teh nu luar biasa lobana. Keun eta mah urusanna geus diatur ku Gusti Allah, tapi urang mah ulah pudar perjuangan urang. Abeh engke di akhirat ketika syafaatul uzma diberikan ke Kangjeng Nabi, urang minta syafaat eta henteu izin lantaran urangna di dia ilu memperjuangkan. Ketika orang temilu memperjuangkan izin tak model nu tadi motes-moteskeun ahli bait Kangjeng Nabi, motes-moteskeun pejuang-pejuang Islam. Ketika Kangjeng Nabi dibere wewenang syafaatul uzma dek mentana izin cek di dieuna ge fa qajlahum iza waqafu baina yadayhi yaumal qiyamah yaqrubuna minhu syafa'ah wa ya fatihahum yauma yu'raduna alaihi fi dzalikal yaumil azim. Betapa isina cek urang mah di mana engke nararangtung dipayuneun Gusti. Isin jelema-jelema anu kos kararitu nu henteu nu makaskeun perjuangan, nu henteu milu kana perjuangan Kangjeng Nabi, sementara syafaat uzma dibikeun ka Kangjeng Nabi nyana menta isin wa ya fadihahum. Aduh luar biasa.
ka memelehna engke bakal yauma yuraduna li fi dzalikal yaumil azim numantak fala haula wala quwata illa billahil aliyyil urang mah mudah-mudahan dikuatkeun iman urang ditegarkeun Islam urang dibere yakin ka Allah yakin ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam jeung mudah-mudahan jaga di akhirat urang dibere pitulung dibere syafaatil uzma ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين الحمد لله رب العالمين.